Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Rismawati dina Labungan ayeuna simkuring baris medar ngeunaan materi wayang anu biasana sok dipedar di kelas 12 SMA SMK MA sadarajat. Anapun tujuan pengajaran di Lawungan ayeuna nyaeta peserta didik bisa nyebutkan pengertian, fungsi, jeung jenis-jenis babon carita wayang. Mangga urang kawitan tina materi. Carita wayang. Pengertian carita wayang. Nurutkeun kamus Dana Dibrata, wayang teh asal kecapna tina kecap bayang atawa bayang-bayang nu hartina kalangkang. Numutkeun keterangan jungkiringna eta kalangkang teh cenah teu bina ti jelema. Nu sariring dumadina nu sok ditingali teh laku lampahna. Hartina lalakon wang-wangan atawa dikira-kira adeg pangadegna jelema, boh lahirna boh batina. Diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakon ku dalang bari dipirig ku gamelan. Janten asal muasalna wayang teh dina materi ieu disebutkeun yen saleres nama wayang teh mangrupa bayang-bayang ti manusa. Kukituna dina pagelaran wayang ayeuna paripolah wayang, pamikiran wayang eta teu bina ti manusa. Anu si wayang eta dipagelarkeun atawa diulinkeun ku dayang, ku dalang bari jeung dipirig ku gamelan. Asal carita wayang nyaeta ti nagara India, asup ka Tatar Sunda bareng jeung asupna agama Hindu. Urang sadayana terang yang zaman baheula, zaman kerajaan Hindu Buddha, hapunten zaman baheula eta sok aya padagang-padagang ti India, ti Gujarat, ti Arab. Nah, pas lebetna para pedagang eta lebetna teh nyandang agama Hindu teh. Jeung salah sahiji cara nyebarkeun agamana nyaeta ngagunakeun wayang teh. Akhirna si wayang anu asalna ti India teh biasa lebet ka Indonesia, terus lebet ka Tatar Sunda. Di India ada dua babon atawa dua sumber carita wayang nyaeta Ramayana anu dianggit atawa dijieun atawa diciptakeun ku Walmiki sareng Mahabharata anu dianggit atawa diciptakeun ku Wisaya atawa Visaya. Lajeng kana fungsi wayang aya 4 fungsi. Nu kahiji fungsi hiburan. Urang sadayana tos terang yen wayang sok ditanggap dina hajatan-hajatan atanapi acara-acara anu nimbulkeun lobana panonton. Panonton anu sakitu reana tagen kitunya, anu sakitu reana tiasa nyakseni si wayang sapeuting jeput gitu. Hartosna ti dia wayang miboga fungsi hiburan. Salian teh eta oge dina jero wayang teh eusina biasana sok aya banyol. Nah, si banyol eta oge mangrupa salah sahiji fungsi wayang nyaeta kanggo hiburan. Terus nu kadua aya fungsi wayang minangka edukatif atawa pendidikan. Dina carita-carita wayang tangtos loba unsur-unsur pendidikan anu tiasa ngadidik para penontonna.
Terus nu katilu aya fungsi informatif nyaeta mikeun informasi mere informasi ka para penonton. Terus anu kaopat nyaeta fungsi religi. Religi teh hartosna agama tadi ulah deui kana cara lebetna wayang ke Indonesia ka Tatar Sunda nyaeta bareng jeung lebetna agama Hindu. Tidinya oge tos katawi sieun wayang teh miboga fungsi religi. Nyaeta nu kahiji bisa disebarkeun kanggo nyebarkeun agama nyaeta zaman baheula mah agama Hindu, pon kitu deui agama Islam, kantos aya sunan anu nyebarkeun agama Islam salah sahijina ku ngawayang. Salian eta fungsi religi oge hartosna nyaeta aya unsur-unsur atawa nilai-nilai agama anu nyangkarup dina carita-carita wayang. Biasana dalang sok magelarkeun carita wayang anu leubeut pisan ku ajen inajen ngeunaan keagamaan. Lajeng carita wayang anu nyokot babona tina Mahabharata atau Ramayana disebut carita galur atau lalakon galur. Tadi kusim kuring tos disebatkeun gen aya 2 babon atau 2 sumber carita wayang di India nyaeta Mahabharata jeung Ramayana. Saleresna 2 babon ieu inti caritana mah sami nyaeta peperangan antara anu bager jeung anu goreng. Tuh ya anu bener jeung anu teu bener gitu. Ujung nama peperangan eta teh dimenangkeun ku jalma-jalma atawa tim-tim anu bener, anu hade, anu sae. Dina Mahabharata anu benerna nyaeta Pandawa. Lawanna anu gorengna anu awonna nyaeta Rahwana. Hapunten. Anu benerna Pandawa, anu awonna nyaeta Kurawa. Ya, anapun contoh-contoh carita wayangna nyaeta aya Pandawa diperdaya, Bale Sigala-gala jeung Babad Alas Amer. Janten saleres nama dina Mahabharata teh 2 tokoh atau 2 kelompok tadi nyaeta Pandawa jeung Kurawa teh saleres nama kapi adik kapi lanceuk sepupuan ya margina bapana Pandawa sareng bapana Kurawa teh adi lanceuk ya nyaeta Abiasa sareng Destarastra eta adi lanceuk. Abiasa janten raja heula tapi teu lami dina yuswa anu anokeunna anjeunna ngantungkeun bari jeung putra-putrana teh aralit keneh janten si tahta teh teu acan tiasa diturunkeun ka putrana Pandawa teh ya kulantaran kitu akhirna tahta teh dilungsurkeun ka Destarastra heula. Ya kasaderekna teh ka Destarastra anu miboga putra Kurawa teh. Nanging lantaran Prabu Destarastra teh henteu ajeg kitu anjeunna kenging pangaruh-pangaruh di istrina ti Durgandini, ti Sangkuni jeung sajabana akhirna manehna pas wayah nurunkeun tahta ka Pandawa teh malah galau gitu bingung ya nah tahta teh rek dibikeun ka Pandawa tanapi dibikeunna ka anakna nyaeta Kurawa. Akhirna anjeunna milih jalan tengah nyaeta tahta di Karajaan Hastina dibikeun ka Kurawa pami Pandawa eta dipasihan hiji leubeung nu namina Indraprasta sangkan ngadamel kerajaan di dinya. Akhirna Pandawa kulantaran kesakapanana kulantaran kaunggulanana
kapinteranana nu tadina leuweung teh bisa jadi kerajaan Indaprasta anu sakitu makmurna. Anu tuluйna jadi saingan antara kerajaan Indraprasta jeung kerajaan Hastinapura. Hastinapura dipimpin ku Duryudana nyaeta anakna Destarasratea anu kalebet Kurawa. Pami kerajaan Indaprasta eta dipimpin ku Yudhistira nyaeta Pandawa tea ya. Teu nyampe kadinya wungkul Kurawa teh di pengaruhan ku Sangkuni pamanna teh ya, di pengaruhan sangkan terus ngajak perang ka Pandawa anu akhirna perang teh kajantenan di padang Kurusetra anu akhirna mah dibeunangkeun ku Pandawa. Nah eta secara singgetna carita Mahabharata ya. Terus contohna oge tos katingali sadayana. Terus nu kadua Ramayana. Pami Ramayana mah anu bageurna teh Rama sareng anu awonna nyaeta Rahwana ya. Contohna aya carita wayang Anomanguta, Rama Tambak jeung Kumbakarna gugur. Aya oge jenis nu katilu nyaeta disebutna teh rekaan anyar. Pami rekaan anyar mah ieu henteu nganggit tina Mahabharata sareng Ramayana. Tapi ieu rekaan anyar teh direka atawa didamel dijieun ku pujangga-pujangga ku dalang-dalang di Indonesia kaayeunakeun. Tangtosna oge di lebetna aya tokoh-tokoh punakawan. Tokoh punakawan teh sapertos Cepot, Semar, Dawala, Gareng, jeung sajabana. Nah, kupituna contoh carita wayangna oge nyaeta si Cepot jadi raja jeung Sumur Jalatunda. Manawi cekap sakitu anu tiasa dihaturkeun simkuring. Hatur nuhun tina perhatosanana. Panghilap di subscribe, like, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.